Masa kulit sampe alias kadedemes dilanjutkeun nyumponan requestan pamirsa nu hoyong dispil ngagoreng opak minina dugikeun ka penampakan saatos asakna. Hayu urang cobian opak minina kira-kira kumaha yeuh rasana. Tos aya saminggu lebih meureun si kadedemes teh ku abdi dikeuman bade dipasak ayeuna tapikeun heula abdi bade ngalieup heula ieu asin aya 3 siki. Tah ayeuna mah ulang lanjut we ngadamel bumbuna kanggo kadedemes. Bumbu nama biasa we saaya-aya tibangge cengek bawang bodas sareng cikur ngan nyaeta abdi teh bade ngagoreng heula asin. Da pan wios we engkeun minyakna tilas ngagoreng asin oge tuh gendinganan si kalah kabari joget-joget ngagoreng endog teh. Tiba-tiba gasna kalah parem tapi untung endog nu si matos asak ieu asin abdi karge setengah mateng. Singkat cerita gasna teh tos meser ieu ning kalah kakatutungan enggal-enggal we digebruskeun si bumbuna teh. Meni nepi ka hideung kitu bumbuna ge tah abdi teh ngagaduhan tahu sisa enjing ku abdi teh sakantenan we dihijikeun. Da kagok masak kadedemes ge kur sakedik matakan dihijikeun we meh rada seueur. Hayo pamirsa aya nu apal teu kana kadedemes? Ieu teh enak zaman baheula mah komo sok diparasak anak ayeuna mah entos jarang anu masak nu kieu teh da meureun ayeuna mah entos seueur pesereun. Duh teu lami ge asak si kadedemesna teh ayeuna mah urang langsung we eurihkeun kana mangkok. Pamirsa abdi bade mere beja sakedik ieu abdi meser mangkok teh tos aya satahun lebih ieu meserna teh ti bulan puasa kamari. Ayeuna bulan puasana tos lewat deui. Materialna PP5 lebarna 18 kali 8 cm ieu teh lentur lebar sareng tahan panas. Di isian seblak 20.000-un ge teu acan pinuh. Nu penting mah kanggo murang kalih ieu aman pisan janten teu gampang pecah. Harga paket hemat tiasa genep picis atawa 12 picis tu geuningan tos asak memasakan abdi. Ayeuna mah urang lanjut we nyumponan requestan pamirsa ngagoreng opak mini. Kos kieu penampakan tos garingna ieu masih renyah pisan tuh. Ayeuna mah urang lanjut we langsung gebruskeun kana minyak panas. Lanjut we dikusangka sereng tong lami teuing da geuning babari tutung tah geuninganan tos babaraha kali pasakan we. Ayeuna mah urang cobian geura pamirsa kumaha ieu rasana. Tah kos kieu penampakan si opak minina teh abdi ngagorengna sakedik heula ayeuna mah urang cobian geura. Ieu teh sami opak-opak keneh opak sampe anu sok pamirsa biasa ngadamel cuman ieu mah dialit-alit janten weh namina teh opak mini cik geura urang cobian. Tah kos kieu pamirsa penampakanna teh katingali teu kurang jelasnya itu kamerana rada burem urang cobian we mah. Ieu teh biasa we rasana mah jiga opak sampe ngan pedah bedana ieu mah alit-alit janten sakali ngahuap jadi resep kitu ngaemamna teh tuh langsung am weh kitu pamirsa. Ngan pedah ieu teh rasana beda ejeung meunang ngadamel si uwa matakan mungkin mah abdi bade langsung we naroskeun ka si uwa kumaha ngadamelna abeh rasana sami kitu henteu karasa sampe teuing. Jadi cek abdi mah ieu teh gagal opak mini teh matak abdi mah nek diajar deui supaya tiasa ngadamel opak mini jiga si uwa tapi ieu oge enak da